Hiji leungit. Ngasakan iya we jika nanti daripada asak-asakan coba itu hayam hayo we ngadon pasya dikulub sia ku aing hiji-hiji kabeh ngeunah cek batur mah cenah jamu air oge ari eueuh naon mah diasakan make uyah make mecin jadi rasa semu hasem-hasem kitu cenah jiga tai ucing. Gimana kamu teh ayang kakara katingali teh isuk Geus ulin kalau mandi mah we atuh da. cia atupan kamu teh tos punya anak sing soleh sing bager tong ulin wae tong main game wae diajar dewasa hoyong teh aku mah gaduh caroge teh anu anu bertanggung jawab jadi aku teh moal hanyakal balik deui jeung kamu teh aku mah asa ngarasa nyakal ayeuna teh balik deui jeung kamu teh ngan hayo we sagala teh ku aku teh embung moal poe teh hayo we beberewekan keur puasa bisi batal Atuh da eueuh budak naik ka kobong, hiji leungit, hiji sakola. Naon deui da meureun Da ulin ulin hungkul atuh. dan meskipun di kobong oge atuh are kamu teh ari biaya makan meureun ku urang teh kudu dicukupan nya dahar sapoe-poe ti mana gitu ari kamu teh tuh aku ge ningkeun karek ieu ngasakan jamu da eueuh deui deungeunna keur engke buka puasa anu aya jamu nu buahna ge jamu geus we jamu nu di dijieunna oge Manyangasakan jamu jeung buka pos ngeunah ti ngeunan aing ih. yang ngeunah teu ngeunah da maksakeun we kumaha deui atuh da aya nu ukur jamu hungkul Itu aku kenangan lauk aya gara lobalin alah aing ih. Oke da gua tuh tah kitu atuh yang kudu dileulesan salaki mah jiga teh diheurasan wae meneh hese ngamar teh piraku sugan aya dileulesan kieu mah sumuhun mangga mah teu dilakonan beres rek diasakan lain mah